Unboxing HP sambil cerita perjalanan ngonten sampai bener-bener berhasil. Nah, jadi cerita nanya barudak ieu aing ngonten geus hampir rek 2 tahun. Tapi selama 1 tahun eta mah hanya proses eueuh penghasilan sama sekali. Jatuh bangun udah pasti konten-kontenna henteu rame. Tiap hari kudu mikirin ide konten, encan deui kudu ngedit. Pokona mah untuk dari nya lamun sapertina hayang ngonten kudu bener-bener kuat mental, kudu siap sabar, kudu siap lieur. Bahkan lamun awal-awal mah konten eta geus pasti sepi. Aing ge nyahadak sabenerna mah bisa dianggap pemula keneh karena emang hasilna encan memuaskan, hanya kabeuli HP terus nu murah-murah bae sih, encan terlalu anu puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi aing bangga ka diri sendiri karena bisa bertahan sejauh ieu, bisa melewati ujian konten-konten sepi. Bahkan kalaupun FYP konten-konten eta geus pasti loba hujatana. Jadi intina mah anu masih keneh ngonten sabulan 2 bulan, satahun keneh eta bisa dibilang masih pemula, wajar can aya hasil ge. Tapi lamun urang bisa bertahan geus yakin pasti aya hasilna karena eueuh usaha anu mengkhianati hasil. Bahkan eta anu ku aing dialami sampai bener-bener kabeuli ieu itu alhamdulillah hasil ngonten berkat bertahan.